Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabi Lutfia Sahira kelas 10 IPS 1. Di dieu abi bade ngadugikeun dongeng anu judulna Entog Emas. Kacaritakeun aya saurang patani anu kacida malaratna. Cicing di hiji saung gubug nu geus reyot. Mang Julin cenah ngaran eta patani teh. Hirup sapopoena Mang Julin ngan dibaturan ku sakadang entog anu geus dipikanyaah ku manehna ti leuletik. Hiji poe manehna indit isuk-isuk keneh ka sawah. Kabeneran juragan lurah teh nitah manehna pikeun ngabinihan sawahna. Kusabab Mang Julin teh cenah seugut pisan ari geus dititah gagawean nanaon oge. Balik ti sawah wanci sariak layung, Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeuheus ka pangeran, "Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun daharna naon oge bisa, da biasana teh daharna ngan saukur ejeung uyah we jeung sangu. Ari geus wareg mah manehna tuluy ngampihan eta entog di juru saung." Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku King Laban nu aya ti juru imah. Panasaran disampeurkeun ku Mang Julin. Teu nyangka yen cahya nu kacida serabna sing horeng teh entogna endogan, endogna ge endog emas deui. Mang Julin kacida bungahna eta entog endogna endog emas, emasna ge emas murni. Bisa dijual ieu mah gerentesna teh. Poe kadua entogna teh ngaluarkeun endog emas deui hiji. Kitu we saban poe nya puguh Mang Julin teh meureun jadi beunghar. Ayeuna Mang Julin jadi boga sawah sorangan, boga imah sorangan, balong, entog jeung harta liana nu mucekil. Entog teh nyaan mawa rejeki keur Mang Julin cenah. Hiji poe Mang Julin teh ngarasa cape sabab kudu bolak-balik pikeun mawa hiji endog emas. Mang Julin mikir kumaha carana ngameh eta endog emas teh dibawa kabeh jadi teu kudu cape bulak-balik. Manehna mawa bedog keur ngabelah eta entog meh kaluar kabeh emasna. Sing horeng ari geus dibelah teh lain emas nu kaluar, kalah eta entog anu paeh. Mang Julin jadi miskin deui kusabab hartana kapake unggal poe jang kabutuhanana. Mun sakitu nu tiasa ku abdi didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.